naon contohna haji leres teu haji mah kang haji hampura hanya di bulan Zulhijjah wukuf mung tanggal 8 ari wukuf tanggal sabaraha wukuf tanggal 8 ari wukuf teh rukun teu sah hajina upami teu ngalaksanakeun sabab eta mah naon rukun ieu kudu ngaji yang ngaji ya. Jadi tanggal 8 teh wukuf di Arafah namun teu ngalaksanakeun wukuf teu sah hajina sabab eta mah rukun haji sanajan teu damenge aya istilah safari wukuf nu teu damang teh di sana ku ambulan ka mana ka Arafah nah maka istimewa da wukuf mah mung tanggal 8 ari tanggal 8 mah tarwiyah